mantep kula mah eta aya gambar dijualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres pun bagi dua mah kitu tah ya henteu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel gak kula aju mah eta teh kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini di dia jaheuy mah gambar ai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu ai ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung engkena kusia beres tanggal ju disoekeun ieu kusia pake bungkus tarasi beuh budak ulah cak pamajikan sedihun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang lu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cekiana tah embung mantap ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung gua mah dibere embung teh heran ilmu lillahi ta'ala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres aduh kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah hayang keur dibere embung ku ari dibere embung anu moto loba jasa keur mah emang hayang keur mah wari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar deudeulan oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu tah jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh masa kadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ieu Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ieu kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah engke Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ tersebutnya nih seru nah iya sih aya almenak aja aya gambar embung maksudnya embung dibere embung ulah keur ieu orang waktu kula ka santri itu aya almenak loba dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke bisi timbul deui bab guari loba ya aya pondok pesantren modern
pernah jeung kula naon gitu ngaranna nikahkeun dipoto kula geus jadi tah geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah terido kalau embung iya dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samiliar brang samiliar beres geus heotan deui atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh Allah khalaqas samawati wal urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha ghafur maha rahman maha somad maha somad maha rahim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nanggarkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ja Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit 1 miliar mal kebal cak Allah cokot tuh di ditu tuh embung kudu nyokot mah kudu ragag bae daek sia ditimpa eta mah gagaran duit onam beg kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag orang beg tah sia menta mobil ku aing dibere modar sia keur carita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu ngadoa teh diijabah jeung henteuna karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteuna karasa tah henteu karasa kumaha sih bisa karasana eta panjang dongengna kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa ja urang hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi nyana ge osok geuna aja hadiah teh langsung aya naon ikula di luhur ya raja kuntilanak ya aja kasurupan nyana atuh karasa jadi itu supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu na nu hese malah urang isin ka Allah embung ngadoa nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula pikir ka Allah isin teh isin teh ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun hasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Robbing firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuat nu keur di dongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan hari teh naon gara-gara panas kiai di Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbing firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan 2 poe hujan 3 poe hujan Syekh Nawawi kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae
teangan Syekh Nawawi aya di Syib Amir, tempatna kan di Syib Amir dinya. Syib Amir tah. Urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teu kitu ngaranna Syib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya. Nah, lamun ka belah dieu tah Syekh ngaranna Syib Ali. Lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud. Ustaz. Lamun ka ditu ka kaler ieu ngaranna tumis pala hiji, mispalah dua, mispalah khusus bakut mah. Lamun ka belah dia kada tah eta jarwal. Lamun ka ditu sot eta Aziziyah. Eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah di tungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be. Rarasannya aing dipanggil dia. Bener bae. Nawawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui. Nah doa deui. Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghir. Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama aswarat eureun. Cak urang Arab eta keneh doana heuh. Eta keneh. Teu hese. Naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu. Dia tamah rabbighfir jauh jasa. Nah wali mah kos kitu. Tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali. Geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar. Ulah tah eta wirid. Gua cenah hayang ka awewe. Tah baca eta. Baca. Padahal hubunganna jadi daekeun. Aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah. Mal manjur. Ulah asal dibere ku wali. Ya beres ya. Nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge. Ari sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah. Ngatak dek merena hese nyana yakinin teh si ka aing bahwa aing mursyid. Mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara. Mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana cang caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna, kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macem-macem. Tah, ieu mah lain mursyid, mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema, panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. 2 jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan. Nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim. Laporan 2 nana, nu ieu mah mutiara asli, nu ieu mah mawa ma'rifat. Kakarak. Padahal guru da eta keneh. Beda keyakinan, beda datang. Tuh, nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia, tafsiran nyana teangan mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat. Jelemana eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Mursyidna nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke insyaallah ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres tempelkeun dirinya dihandap Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadat. Mantap kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin. Cerik kula. Kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan. Aduh, cek kula teh. Maksudna aing dibere henteu ku sia. Ya Allah, deres pun bagi 2 mah gitu tah.
jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel gakula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini dia jaheuy mah gambar ai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh iya aing aya ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi 2 gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Bolo Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere hayangan bung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aingan ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disoekeun ieu kusia pake bungkus tarasi beuh budak ulah cak pamajikan sediheun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nggak bogo atuh loba aduh ini kekasihku cekiana tah embung lamantak ge nah beusi mau beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung gua mah dibere embung teh heran ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang hayang kari dibere embung ku ari dibere embung anu moto loba jasa keur mah emang hayang keur mah wari mah embung dibere embung tah ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar deudeulean oh iya Habib lain deuleu kula na leula Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu tah jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh masa kadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ieu Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ieu kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah engke Haji Pendenya saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya ge seru tah ieu beusi aya almenak aju aya gambar embung maksudna embung bae dibere embung ulah keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almenak loba dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke beusi timbul deui bab guari loba ye aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah teu ridho kalau embung ieu dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi 2 tahu tah kalau bagi 2 tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bruk
Ye, teu almanak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya. Ani ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah menta samilia brang samilia. Beres, geus heotan deui. Atuh gan embung ngadoa duit naonan atuh. Teh hayang lamun teh mah hayang bisa. Bisa insyaallah, sapira kos kitu atuh lah. Asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang. Urang bahagia nyaho ka Allah, Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nangerkeun Allah, cicing urang. Atuh berarti Allah cicing. Innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ja Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah butuh duit samiliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Embung kudu nyokot mah kudu dagag bae. Dek saya ditimpa. Eta mah gagaran duit onam beg kumaha lamun menta mobil aju mobil ragag. Orang beg tah sia menta mobil ku yang dibere modar sia. Keur carita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa karasa. Ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung. Aya naon? Ikulah di luhurnya. Raja Kuntilanak ya. Aduh kasurupan nyana. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah embung ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah menta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh. Ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun hasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuas gitu nu keur di dongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon gara-gara panas kiai di Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan Syekh Nawawi kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan Syekh Nawawi aya di Sib Amir tempatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah sep ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenon kitu ngaranna Jihad Sud tuh set lamun nu kali itu ka kaler ieu ngaranna itu mispalah hiji mispalah dua mispalah kusubah khutmah lamun ka belah dieu kada tah eta jarwal
lamun nu kari tuh sot itu ajiziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah cenah we dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghir Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ari sakadar kadeuluna bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah nu teh dek merena hese nyana yakinin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can caya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna, kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macem-macem. Tah, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema, panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat jelema na eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran